para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sata acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neda nyuhunkeun pimpinan Roh Suci. Nun Ama nu Maha Agung, Maha Mulia, abdi sadaya nyuhunkeun pimpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Parenda ieu disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Hirup Teh Pakalangan Iman. Dumasar serat 1 Timoteus pasal 6 ayat 11 sareng 12. Nas nu janten puser panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-12a anu ungelna kieu. Kudu ikhtiar menangkeun ganjaran iman nyaeta hirup anu langgeng. Para mitra, atlet tiasa didiskualifikasi upami kapendak milampah kacurangan. Balukar didiskualifikasi anjeunna tiasa janten teu tiasa ngalajengkeun pakalangan. Atanapi malih upami katohian anjeunna minamel kacurangan padahal parantos ngingingkeun gelar juara, anjeunna batal janten juara. Sabalikna tina janten juara anjeunna baris janten nu kasoran. Hirup nu disorang ku urang teh mangrupi pakalangan. Ibarat atlet, urang nuju nyorang pakalangan iman urang. Aya seueur gogoda nu tiasa matak urang ngahilapkeun iman urang sareng antukna urang minamel curang. Henteu eta wungkul, gogoda-gogoda oge malih tiasa matak urang gagal dina pakalangan. Urang teu tiasa makalangan kalayan sae, jalaran teu mampu nahan gogoda. 1 Timoteus 6 ayat 12 nandeskeun sangkan urang tandang dina pakalangan iman anu leres sareng minangka mahkota kajayaan urang baris nampi hirup anu langgeng. Sering urang henteu ningal hirup salaku pakalangan iman. Urang teu sadar yen aya hal anu kedah teras urang pidamel dina kahirupan. Nyaeta urang kedah makalangan dina iman urang. Tong dugi ka urang balangah, kagoda sareng malih milampah curang. Mangka urang teras diajar kanggo dina kahirupan ieu mudah keadilan, ibadah, kasetiaan, asih, kasabaran sareng kaleuleyan. Hirup teh pakalangan iman sareng mugi urang midang salaku kampiun sareng sanes nu kasoran. Hayu urang naneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinget ieu. Berkahan abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Janten umat nu satia jauh tina lampah nu curang. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti, parenda ieu disambet sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos lubiung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti ngaberkahan.